Allah teh lamun ditancebkeun ku ari ka jero hate urang, kicep dikanyahokeun, denge dikanyahokeun, lempang urang dikanyahokeun, nu aya di daratan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah, nu aya di lautan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah. Disarekeun ku Gusti Allah, boro-boro ti penting keur ngaji ge nundutan nang Allah. Bawa masalah, no problem. Bawa masalah eta hiji kanikmatan ansepkeun. Ulah sok diganggu-ganggu. Nang Allah. Sebeteuy nuduk. Hiji atupan Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi mantas perang, santos mantas perang, Kangjeng Nabi terus berangkat balik. Sanggeus da balik, kieu bae Kangjeng Nabi di onta teh atas nundutan. Kangjeng Nabi nundutan. Ngageser ka dieu, dibenerkeun ku sahabat, ku Abi Hurairah dilempengkeun. Kangjeng Nabi lempeng deui tapi teu inget Kangjeng Nabi nundutan ku capek-capekna. Nundutan deui Kangjeng Nabi ngageser. Ku sahabat dikirkeun deui. Katilu kali Kangjeng Nabi hudang aduh cek Kangjeng Nabi teu kuat urang mending eureun bae. Mangga Gusti liren bae mah. Urang leleson heula cek Kangjeng Nabi. Leleson teh cek urang Bandung, cek urang dieu mah. Nyaon eta leleson sih teu nyaho lah pokona leleson bae heulanan lah. Istirahat langsung ngampar. Kangjeng Nabi teu lila kieu leup ngan bebeja heula. Wahai para sahabat, lantaran ieu waktu geus jam 2:30, jam 3, ieu kana subuh saeutik deui ieu mah kieu bae. Salah saurang memperhatikeun beusi ke waktu subuh kula hudangkeun. Geus bebeja lain lira rasa capek tas perang. Mangga cek sahabat teh. Mangga sahabat siapa kutang kiting bae nya mah. Oh, sare Kangjeng Nabi bener-bener sare kulem Kangjeng Nabi saya. Lelap anu luar biasa. Nu nungguan teh apan kuduna mah gujag-gijignya na ge sarua diuk. Barang diuk heuai reup hes. Atuh ulah-ulah kurang ku kiai. Ulah-ulah ku bos, ku Kangjeng Nabi ge wae hes bae. Menang sae tah hes Kang Allah. Ya Allah, anu diberatkeun sing ade lantaran ieu waktu geus 2:30 atau jam 3. Ieu moal kebal deui subuh, beusi kaberangan aya ulah nu aya kudu ulah aya nu sare, kulang ke hudangkeun. Mangga, cek sahabat teh, gua da jasa mangga. Nya gujag gijig bae geus disiap-siapkeun teh wadah cai sagala naon beusi jang wudu engke hudang, wudu geus disiap-siapkeun tak ku sahabat teh di antarana Abu Hurairah. Dah, nyanana diuk doang, diuk doang yang lagi pansar wa capek diuk jalan dari PS KBH terus datang ke jam 4 jam 4:30 jam 5 terus datang ke jam 6 jam 7 jam 8 jam 9 geus nyorot panon poe karak hudang pangheulana hudang Kangjeng Nabi begitu hudang geus kasorot zuhru Kangjeng Nabi tonggong Kangjeng Nabi geus kasorot geus berang cek Kangjeng Nabi teh aduh itu subuh ya tina waktuna Kangjeng Nabi ngahudangkeun malah nu tadi dititah teh ya dihudangkeun hudang barang hudang kaget jana luar hijum sabaraha ulah waka jam sabaraha hudang heulanan hudang hampura teh ulah waka hampuraan hudang heula kabeh hudang isieun nya kurang kireum diberatkeun titah nungguan hees keneh bae sarua hees ka Kangjeng Nabi hees ieu menang Gusti Allah, hudang menang Gusti Allah. Nanya sahabat, Gusti aya teh salat urang tinggalan kumaha? Nang Gusti Allah mah teu doraka. Nu mantak urang cikupa ngeunaheun we ge. Ke subuh-subuh teh doraka ieu. Aya catetan anu di Kangjeng Nabi. Ya eta Gusti Allah. Nah ieu tadi tah cak Gusti Allah. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail. Pan Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting ai hudangna ai eueuh nu ngahudangkeun hees eta. Suara sapeker di masjid kaceuli urang. Kaceuli geus, malah make beker sagala supaya ngiringi. HP dipasang remote-na. HP mati tot, beker kring. Nu adzan ge Allahu Akbar. Dasar disimputan ku jurig. Ulah hudang. Cek jurig ditiupan. Tuh dah.
Tahu udang jam 8 aja. Dek keluar isin pan kana. Ngaran lagi kiai pan aya ka isin. Ustad biasa nya ngarupa kos tu geus. Aca. Sorban. Biasa dia kopi. Cak jangan geus salat kancan ya ieu. Cak majikan ya, majikan bingung. Kaji geus salat kancan ya ieu. Jarang rasan mancan itu tadi. Kaji emang geus salat. Jamaah tadi. Tenangnya naga. Geus tenang teh kirim-kirim. Asalna tadi pantare teu kuat kaji, banta salat teu wiridan deui buak deui bahes. Lah pokona. Geus tenang teh ka pamajikan, nyieun keyakinan ka pamajikan. Oh heueuh meureunnya gitu. Jadi geus langsung tas subuh teh kaji puyeng, geus teu wiridan deui geus kajen diserahkeun ka budak langsung ke kamar blek deui. Cak pamajikannya asana tita tadi. Gitu kan pun bener kan? Nah, iya Gusti Kangjeng Rasul ya sarua waya kaberangan mah kaberangan bae. Mantak sahabat darat aya eta salat subuh kumaha ya Rasulullah? Di mana urang sare, kemudian urang teu hudang, teu dosa setik-etik acan. Tinggal kadeukeun mana widoah. Mana tempat wudu? Kada wudu Kangjeng Nabi. Ayo wudu kabehan, beres wudu kabehan. Ieu urang mah salat tahun subuh niatna kumaha qada. Tah bejakeun ta ka Muhammadiyah nu eueuh qada, bejakeun ka Persis nu eueuh qada. Muhammadiyah jeung Persis mah cenah eueuh qadaan mah nya eueuh qada. Loh, jeung Gusti Allah mah lain cara manusa aya ge ka jelema, kudu dibayar hutang ka Gusti Allah mah teu kudu. Soekeun sungutna. Bawa ka dieu, tah angsongkeun kitab Muslimna tah Sahih Muslim. Tah bejakeun aya tah. Jelas teh dina Sahih Muslim aya. Salat Kangjeng Nabi, upacara heula ka para sahabat. Di mana urang sare aju kaberangan teu dosa ngan urang kodona nu baling bagus segera. Nah ieu niatna sholli pada subhi rakaataini qadaan. Urang cikupa mah geus teu kudu bejaan teh mah geus paranti. Geus biasa teh mah qadaan mah mun adaan anehnya mah. Justru qadaan nu geus biasa. Qadaan. Jadi aya qada atuh aya. Entak datanglah ka kuari geus seluruh mazhab. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Imam Maliki kabeh make qada di mana urang tinggalin salat qada tinggalin dina waktuna. Ko Muhammadiyah mah henteu, ko Persis mah henteu. Di aneh atuh make mazhab saha? Mun teu make mazhab atuh deui kamanakeun eta hadis eta. Ja aya dina Sahih Muslim qada Kangjeng Nabi. Allahu Akbar qada biasa. Make Allahumma hdini, make biasa. Allahumma hdina fi man hadayt. Urang lamun berang di dieu urang mah. Isin saya anak. Kabeneran urang salat di kamar ge Allahumma hdini fi man aya anak. Sakana qaduha make kuno. Mantak aya anak handapkeun. Allahumma hdini fi man hadayt wa afini man afait apa naik. Sakana kun Allahumma hdini teu naik. Naekeun urang. Panduhasi make Allahumma hdini. Ah, ulah ngomong sia.